Sekarang mencari sarapan di Korea. Baik dituntun saha eta lanceuk Mang Epul eta di Korea. Ari mencari sarapan di Korea tidak semudah mencari harapan. Si baik mah tingali batur mah tariri si baik mah hare-hare we ting pada lahir di Korea ting kumaha. Buat bapana we jeung indungna tingali nepikeun ka babugut ieu yang san berada ieu keur di Busan Mang Epulnya di Busan ya. Sebenarnya malah mulain ku butuh itu ngaranna perjuangan ya lain hoream. Tiris ieu teh capek. Tuh tingali walungan nepikeun ka saat kieu. Tapi saat ki China meni herang kitunya. Jadi di Korea mah nyieun irigasi teh nyieunnan heula we walaupun China can aya ge tinggal di batu tuh non es tuh tinggal jadi esnya kita pakai ketiris tuh walungan ge jadi es gitu tuh bisa wajarkan bohong. Kenal pot bising naonnya nu ngarokok kaki hungkul tah nu jadi kangenan di Korea tuh aku lumpat itu terus itu tinggal si baik katiris tinggal katiris batur wae di bagugeut di orang Korea si baik eta ngan salapis aya matahari tapi es teh cairnya tah ieu tangkal jiga nu paeh padahal mah hirup ieu teh musim dingin areuh daunan tah unik bisa apa ya tadi Korea mah tah fasilitas ya teh tiap muncul orang mah tiap desa tah iya ya dia penjahat Korea ya di Tokyo ya jadi segan rek ngarokok tadi Korea mah balan ngarokok itu si jalan iya nya minimal atulah aya kenal pot gandeng breng gitu sajam sakali wae mah atau anu ngebul atau es sampah ini malnya. Pokona mah hatur nuhun karena tos ngasupport ngasponsor Mang Epul nya di antawisna aya ka Pak Haji Ari, Pak Haji Rijal, Pak Haji Imat, kasadayana maka namanya Teh Andri, kasadayana seueur keneh. Berat si Baikun. Diambil alih ya kamerana. Di Indonesia kan sertik-sertik. Capek. Padahal mah ngangge stroller. Tidak kepikiran soalnya si Baik biasanya tadi cicing nah ya ujung-ujung yang di pangku tidak ada ojol. Yay shabu fresh sabu-sabu baru nyampe Baraya itu jam makan siang kantor tapi pasti rame. Pino ngantri heula tunggu ngali dia mun pesan. Nomor HP lagi sama Raha. Iya ngantri tingali yang sabu-sabu ya sabu-sabu nu paling ngeunah di Busan. Tuh kasepan mana ieu jeung lanceuk asli ya, lanceuk asli. Lanceuk kandung ya. Buka maskerna. Duduk boleh? Di Korea paling betah ada lamun ulin teu gawe di Korea. Mau duit teh sakoper sampurasun lah. Bapak prank jadi tukang parkir kali carek karena di mah tukang parkirannya mereka jadi tukang parkir atunya terulah si omongin lah tunggu si emak aku di dia emang osma orang jadi tukang parkiran masuk terus kiri dah 18.000 all you can eat dimakai menit jadi 100 menit 22.000 berarti 250.000 kalau 80 menit mah 200.000 tuh all you can eat di Koreanya Sobian meal sok spicy red pepper terus iya katsuo stok sukiyaki stok hotpot mah babi lainnya ya babian beneran ya mah nanti disambung lagi ya oke. Itu kamu pukul lah ya bisa yang apa kekuatan ini dia kekuatan Mang Epul dan ya pintar ya timnya tak enak ya lanceuk ya. Ikeun kekuatanna sabaraha ieu ya. Nah, ayeuna sakit sok Epul coba suara. Come on, go!